Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangeunana nagon dina pidangan dongeng Sunda nu parantos maneh. Nyandak hiji jejer carios Tatapong demit ayeuna teh bagian anu ka-10 nyabaraya. Hanca garapan anu katuna waktos dinten kamari teh tos dugikeun ka Pak RT nuju naros kanu tiluan. Nyata kasih dohor si Kastam sareng si Juhro di bumina Bah Soma tutugikeun kadinya nya. Mangenuhunkeun sekali deui kana parantos subscribe, like, komen oge anu parantos ngaktifkeun kana lonceng notifikasina. Oge teu hilap nganuhunkeun ka para subscriber anu enggal anu parantos subscribe ka channelna Mang ieu. Mang aturankeun wilujeng gabung wae ka sadayana nyabaraya urang karambol dieu di channelna Mang ngadangukeun dongeng bari nyaruput kopi gitu tah. Tanapi sareng ngaleueut naon lah ketemu langkung raos sareng dongeng. Atuh henteu hilap oge nganuhunkeun saageng-agengna ka subscriber anu dikawit Mang ngedar carios carita nyambung ieu nyaeta males pati nu jadi adi terasa magah mimiti ilang terah tilajeng dikasih bentar teueuh jawara. Atuh ayeuna anu kaopat jejer carios ti Mang nyaeta Tatapong demit anu salawasna manco satya Mang ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna baraya nuhun pisan. Sumangga hanca garapan dongeng anu katunda waktos dinten kamari Mang sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Lamunnya ku aranjeun di binasa kamana ku aranjeun dipiceuna eta mayit Cep Gani teh. Oh jurang dipiceuna mah Pak RT sanu geus nitah aranjeun tiluan pikeun ngabinasa ka Cep Gani. Tanya Pak RT deui. Ari Cidohor jeung batur-baturna barang Pak RT nanya sarupa kitu teh. Maranehna teu buru-buru nembalan. Caricing we ngabaretem. Kuring rek nanya sekali deui. Ka aranjeun. Saha anu geus nitah aranjeun keur ngabinasa Cep Gani? Sok jawab nanya ti kuring. Ceuk Pak RT nanya sekali deui. Ari anu tiluan angar we caricing can aya nu daek ngomong saurang oge. Cung si Ubed katenyo manehna nangtung tuluy nyampeurkeun kanu tiluan. Serepet si Ubed ngalugas bedaugna. Tah bedaug diantalkeun kana beuheungna si Dohor anu diuk pangkatuhuna. Bari pok kituna teh manehna nyarita ka si Dohor. Sok rek ngajawab Mas ya. Salah yeuh anu hayang digorok dewek. Nah rek sia heula atawa anu sejen. Ayo jawab sia kalau nanti Pak RT. Lamun teu daek ngajawab ulah samet kaniaya yeuh. Digeresel ta beuheung teh ku dewek. Ayo ngomong sia. Ceuk si Ubed bari ngacengut kana buukna si Dohor. Ari bedaugna geus diantalkeun kana beuheungna. Puguh we si Dohor meuli soak nanya kitu mah. Nya ku kuring rek dibejakeun sanu nitah keur mayahna Cep Gani. Tema si Dohor. Heuh, sok bejakeun sia. Anawas lamun bohong. Dipiceun tah hulu teh ka gawir ku dewek. Ceuk si Ubed bari jeung ngalepaskeun deui buukna si Dohor. Sub bedaugna diasupkeun kana sarangkana. Geus kitu Pak RT kadeng nanya deui ka si Dohor. Sok jawab nu bener saha nu geus marentah anjeun keur ngabinasa ka Cep Gani teh. Sabab datang tuna oge aya nu nitahna ieu mah. Tanya Pak RT. Teu lila pok si Dohor kadenge nyarita deui. Bah dinta anu nitah mayan ka Cep Gani mah Pak RT. Tema si Dohor bari mencrong ka Pak RT. Sahari badinta teh jeung urang mana manehna teh? Oh dinto
Bapono den mertani urang si Uroy tema si Dohor. Jadi gitunya taya nama aranjeun wayahna ye kudu daek nanggung jawab kana sakabeh pagawean anu geus tega ngabina sakajalma nu tetuah teu dosa. Ku kituna aranjeun tiluan ku kuring isuk rek dipasrahkeun kana wajib. Tah kitu we ari ti kuring mah. Kira-kirana kumaha numutkeun pamendak Abah? Tanya RT ka Abah Soma anu keur diuk sagigireun manehna. Nya ari keur Abah mah. Kapanan tadi oge geus masrahkeun ka pangurus RT. Sok we tah mah kumaha dina. Sangkan ieu tiru jalma teh dihukuman. Ku hukuman anu satimpa jeung anu naon geus dipigawe ku maranehna. Sabab kapanan ari urang mah salaku rahayat biasa teu bisa ngahukuman kanu jahat. Keun we da aya anu leuwih wajibna anu baris maneh hukuman ka jalma anu geus migawe kana kajahatanana. Walar Bah Soma. Nya naon atuh hari kitu mah Bah? Wah geus jalma kitu mah podaran we deui Pak RT. Utang nyeri bayar nyeri, utang nyawa bayar nyawa. Keun ku kuring anu mencitna mah. Ceuk salah saurang jalma anu keur aya di dinya. Bari jeung reang ditempas ke nu sajena. Nya cenah Pak RT, geus we payahan jalma kitu mah. Ceuk sakabeh jalma. Kieu dulur-dulur, urang teu bisa ngahukuman ka ieu jalma nu tiluan kitu wae. Sabab kapanan urang teh di urang teh geus aya hukum anu dijieun ku pamarentah. Lamun ku urang dihukuman kacida salahna. Sarua jeung teu ngahargaan ayana hukum di urang ye. Jeung ayana aparat hukum anu ditugaskeun keur nerapkeun ayana aturan. Keun we da aya hukum anu bakal ngahukumanna mah. Kajaba lamun aya jalma nu rek niat binasa ka urang, tanya teu naon ari kitu mah. Sabab urang diwajibkeun pikeun ngabela diri kapanan. Ceuk Pak RT bari rutret kanu keur araya di dinya. Teu dilapok kadenge deui Pak RT nyarita. Tayana mah kuring rek nyarita ka aranjeun sakabeh ye. Khususna ka warga lembur Cikancung anu kaparengan keur area di dieu. Ku ayana ieu kajadian teh tangtuna oge ti pihak jalma anu ayeuna keur ditawan ku urang. Maranehna moal narima. Ku kituna kuring jeung tua kampung umajak ka sarea. Ti mimiti poe ayeuna di lembur urang. Ku urang kudu leuwih dironyatkeun deui pikeun ngajaga keamanan jeung kenyamanan di ieu lembur. Mimiti beuting isuk di urang kudu diayakeun di kagiatan ronda ye di ieu lembur teh. Kajabana ti kitu wayahna di bumina Bah Soma. Ti mimiti ayeuna mah kudu aya nu maturannya. Sabab bisa aya ti pihak musuh anu rek ngakalakeun ka Abah Soma di dieu. Patut kula wargana anu sejen. Tah kumaha? Nah satuju kira-kirana lamun diayakeun di ronda keur ngajaga keamanan jeung kenyamanan di ieu lembur. Pon kitu deui keur ngajaga kana kasalamatan Abah jeung kulawargana di dieu. Tanya Pak RT ka jalma anu keur area di dinya kabeh. Atuh satuju cenah. Temal anu area di dinya teh. Mun reang saur manung. Nya syukur ari sataruju mah. Tah Mang Alwi oge anjeun bed. Engke aranjeun duaan bakal dibaturan ku nu sejenna keur maturan Abah di dieu. Wayahna di dari heula we nya keur saheulaanan mah. Sababna hariwang ari ditinggalkeun kabeh mah. Tangke lamun sakirana geus dirasa aman, teu naon Abah rek teu dibaturan oge. Kumaha lamun kitu Mang Alwi jeung ilaing bed? Nah teu kaberatan lamun sakirana maturan heula Abah di dieu. Tanya Pak RT kanu duaan nyatana ka Mang Alwi jeung si Ubed. Henteu Pak RT. Keun kuring nu ngajaga Abah mah di dieu jeung si Ubed. Kumaha na ilaing naik bed? Ceuk Mang Alwi nanya ka si Ubed. Nya teu naon Mang? Siap kuring teh mah si Ubed.
nya nuhun atuh hari kitu mah. Tah keur ayeuna cukup sakit heula ti kuring. Isu ku kuring baris dibejaan deui saha-sahana wae anu kabagean ngarona dina peuting kahiji. Ayeuna wayahna ieu jalma nu tiluan urang bawa heula ka balai desa. Tah esuk urang pasrahkeun kan wajib sabab dari ayeuna mah kajina geus peuting jeung jauh deui ka dayeuhna oge. Kitu we ti kuring mah. Ceuk Pak RT. Geus kitu mah Pak RT tua kampung jeung sebagian urang lemur kaluar ti bumi Abah Soma bari ngakiringkeun si Dohor jeung pada baturna rek dibarawa ka balai desa jeung ditahan heula sapeuting mah cenah di dinya. Anu kadituna mah rek tuluy dipasrahkeun ka pihak berwajib. Nu masih araya keneh di bumi Abah Soma kari Mang Alwi, si Ubed jeung sababaraha urang warga anu masih caricing keneh di dinya bari ngawarangkong. Teu lila kadenge sora Mang Alwi anu nyarita ka Abah Soma. Keun we Bah, nu atos-matos. Ayeuna kapanan tos beunang jalmana we. Urang doakeun we hanguran mah ku urang sadayana. Susuganan mulihna cep gani kanu maha kawasa teh atuh. Sing ditampi iman sinareng amal saena Bah. Ceuk Mang Alwi nyarita ka Abah Soma. Nuhun Abah. Keun we nu atos mah atos. Keun da sagala rupa oge tangtos aya wawalasna. Kanggo jalmi-jalmi anu teu lalenges mah sarupi kitu Abah. Ceuk Kisah Hadi anu kaparengan sarua maneh oge keur aya di dinya. Nya Kisah Hadi pon kitu deui Mang Alwi. Ku kieu mah Abah ge geus narimakeun kana naon rupa anu kekaranapan ku Abah ayeuna. Meureun mata kitu oge geus dikuratkeun ku Nu Maha Kawasa keur Abah pon kitu deui nu jadi anak Abah. Rehna kudu kieu meureunnan kajadianana. Udah dalah rek dikumahakeun deui atuh. Ari geus kieu kanyataanna mah Abah ge teu bisa kukumaha. Ana nu matak jadi nyeri ka Abah teh. Nya asa ku teung-teuingeun teuing we. Jeung asa nu kacida pisan. Anak Abah maotna teh jalan alatan di roga hala ku batur. Padahal ku pangrasa Abah mah jeung sakonyaho Abah saila ieu. Anak Abah teh tara kungsi ngabogaan musuh jeung sasaha oge. Anu kitu kanu kieu teu oleh handap asor. Nyahan ka sasama. Nah hari ayeuna kari-kari aya nu nandas saku batur maotna teh. Tah eta we nu dipake nyeri jeung sedih ku Abah mah Kisah Hadi. Oge Jang Alwi. Walar Bah Soma barjeng katinggal rada ngayemeng cai socana. Tang tos kana kitu nama Bah. Abdi ge ngaraoskeun sun kana perkawis eta. Mohonkeun Abahna sing dipaparinan kakiatan ku Nu Maha Kawasa tuh. Ulah bade dijantenkeun teuing emutan kanggo ka Abahna. Kumaha upami Abah sareng ambuna teras teu damang. Kapanan janten hawatos ka sadayana. Ceuk Kisah Hadi barjeng satengah ngupahan kituna teh. Sangkan Bah Soma teu katutuluyan mikiran nu jadi anakna. Barjeng manehna oge sarua ngarasakeun ranaon rupa kasedih anu keur dirandapan ku Bah Soma dina mangsa harita. Tah ayeuna mah ka Mang Alwi oge Jang Ubed. Kapanan aranjeun duaan teh karek datang deui ka dieu. Tangtuna oge lapar jeung capek. Juga rada lahar heula ka pawon. Nyarokotan we sorangan wayahna. Atuh kanu sejenna oge bisi dek lahar mah juga dari itu sekalian. Saur Bah Soma nalawaran heula dahar ka Mang Alwi jeung si Ubed. Pon kitu deui ka sakabeh anu keur area di dinya. Kaayaan di jero lembur. Wanci beuki dieu teh beuki maju ka peuting.
malah mengesek maju ka janari leutik harita teh. Hawa karasa tiis, urang lemur anu keur araya di bumi Nabah Soma mimiti sing laleos naringgalkeun bumi Nabah Soma. Rek ngadon baralik deui ka imahna. Anu masih araya di bumi Nabah Soma karimang Alwi, Kisah di jeung si Ubed. Sabab ari nu sejenna mah kabeh ge geus baralik deui ka imahna. Nu tadina rame jeung haneuteun teh ayeuna mah di bumi Nabah Soma jadi tiisieun deui kawas bihara biharina. Cag urang tuna heula kaayaan Nabah Soma sareng nu janten garwana baraya anu keur araya dina kaayaan Tunggara sabab ditinggalkeun maot ku Cep Gani anu jadi anakna. Ayeuna urang nyaritakeun deui si Jalil jeung pada baturna. Harita kira wanci haneut moyan, para centeng-centeng Nabah Dinta geus katenyo keur sing laliud di buruan hareup imahna. Kituna teh bari jeung samapta ku pakarangna sewang-sewangan. Siga nu rek perang wae katanyona teh. Malah Martani jeung Mbah Dinta oge geus araya di dinya. Teu dia kadenge surah Mbah Dinta anu nyarita ka para centengna. Barudak dengekeun kumarane sakabeh. Tugas marane ayeuna awa balik deui batur urang ka dieu anu geus katawan ku musuh. Lamun kumaranena nepi ka teu dibikeun beresan ku suling sakabeh. Beta jadi cucuk we keur ka urangna. An kade sing hati-hati sia barang gawena. Ulah rek gagabah. Sabab urang can nyaho kana kakuatan lawan. Jalil, Obeng, silaing duaan anu geus nyaho jeung apal ka jalma nu geus tarung jeung maraneh teh. Tangge, lamun di ditu panggih jeung jalma eta nu duaan warah ku silaing montong dibere ampun deui. Sabab geus kumaha wani nguhak campelak ka dewek. Lamun kitu mah pokona saha wae anu rek ngahalangan kana paniatan dewek jeung pagawean maraneh sakabeh beresan ku maraneh. Atuh silaing Martani, silaing oge kudu milu ka ditu sia jeung anu sejenna kalemur Cikancung montong hayanganna wae sia wayahna maneh oge kudu milu. Tah kitu kumaha ka ati ku silaing? Ceuk Mbah Dinta nyarita kanu area di dinya. Atuh kaharti cenah. Mun reang saur manung. Halus ari kaharti mah. Juk ari nit aya mah. Montong rek di lila deui. Bisi batur-batur urang kaburu dipasrahkeun kanu wajib sia. Ceuk Mbah Dinta bade mencrong ka sakabeh anak buahna. Geus kitu Martani si Jalil jeung balad-balad anu sejen kaluar ti buruan imah Mbah Dinta. Tuluy lalempang murungetan rek jugjug ka lemur Cikancung. Rek nyarokot deui batur-baturna anu geus ditarawan ku Mang Alwi jeung si Ubed. Nu keur lalempang menitis saikna ngaleut keungkeuy ngabanalet. Kemat-kemat nyatang pinang. Kadia sireum anu keur baris dina batu. Dipirig ku hiliwirna angin. Di kendangan ku recetna sora manuk anu keur alentreup dina tatangkalan. Martani jeung pada baturna tuluy lempang mapai-mapai jalan padesaan. Nu berasna bisa kalemur Cikancung. Kira wanci pasosore. Martani jeung pada baturna geus aranyog deui kalemur Cikancung. Harita maranehna katenyo keur caricing heula di saluhureun pasir anu aya di lemur Cikancung. Dari ukulina sanapeun tangkal bae ngarekeun heula kacapena. Teu lila kadenge sora Martani anu nyarita ka si Jalil. Jalil, belah mana lemurna teh euy? Tanya Martani ka si Jalil anu keur diuk di sagigireun manehna. Tuh itu Den, di sana pun ieu pasir. Katampo kapanan ti dieu oge.
tema si Jalil bari nunjuk ka handap. Eta Jalil. Geus deukeut kitu mah euy. Ari imahna Basoma teh anu mana di? Nah katanya watawa henteu ti dieu Jalil. Ceuk Martani nanya deui ka si Jalil. Tuh nu aya tanggal jame Den. Tadi sahangapeunana imahna Basoma mah. Syukur atuh ari kitu mah. Artina urang bisa nyusun heula rancana di dieu. Keur engke peuting. Sangkan caina herang laukna beunang. Ceuk Martani bari nyaranekeun awakna kana tangkal kai. Tepati jauh di tempatna Martani jeung anu sejena caricing. Rentang-rentang ti kaanggangan aya siga saurang kolot. Anu keur nananggung jukut. Tayona wae balik ngarit meureunan eta jalma teh. Barang ti jauhna keneh kumanehna katenyo yen dina sahanapeun tangkal kai. Anu rek dilewatan kumanehna teh. Loba jalma anu keur dariuk di dinya. Reg eta jalma ngaraneg tuluy mencrong ka Martani jeung barabaturna. Teu lila kadenge. Eta jalma teh nyarita sorangan. Boa. Eta jalma teh anu rek datang ka lemur aing sigana mah. Rek ngajorang ka bumina Basoma meureunan. Kudu buru-buru dibejaan urang lemur jeung Basoma lamun kieu carana mah ye. Ceuk eta jalma. Sing horeng eta jalma nu keur nanggung jukut teh Kisahdi. Anu karek balik ti Tegalan. Geus kitu Kisahdi. Nu tadina rek tuluy lempeng teh lempangna make jalan anu biasa disorang ku manehna. Antukna mah mengkol ka kenca. Norobos ka kebon jeruk. Anu berasna bisa kalemur manehna. Sabab bisi arapaleun cenah musuh ari rek make jalan anu biasa mah. Kisahdi tuluy manehna ku kurubutan dina kebon jeruk. Kajeleng manehna muntasan susukan. Tuluy murungulon. Sanggeus beak ngalewatan kebon jeruk. Gok Kisahdi anyau ka jalan satapak. Anu berasna bisa ka satukangan bumina Basoma. Ari di bumina Basoma. Kaparangan harita teh keur loba ku jalma. Anu ngadon ngawarangkong di bumina Basoma. Etang-etang maturan we cenah ka Basoma. Meh teu ngarasa ti isieun teuing. Malah Pak RT oge jeung tua kampung keur araya di dinya. Maranehna karek baralik ti dayeuh. Geus ngajabkeun tawanan anu tiluan teh. Barang keur aranteng ngawarangkong di jero imah. Kurutak kadinya anu datang sing horeng Kisahdi. Anu ngurunyung teh. Satu kabeh ngalih ka Kisahdi. Geuningan. Aya Kisahdi. Yap ka dieu Kisahdi. Saur Basoma. Bari mencrong ka Kisahdi anu keur ngajanteng dina lawang pantau. Bos Kisahdi asup ka jero. Gek sila digigireun si Ubed jeung Mang Alwi. Di mana Kisahdi? Atempuna mah. Karek balik ngarit sigana Kisahdi teh. Terus Basoma. Mohon Abah. Satadina mah ieu teh bade teras uwi heula ka bumi. Mung nembe teh di jalan. Sim kuring ninggal seueur jalmi anu nuju ngariuhan di sanapeun tangkal kai. Anu aya di saluhureun ieu lemur, nyatana di pasir Abah. Malah manuju arah keneh ayeuna oge di ditu jalmina teh. Aya we panginten 15 jalmi mah langkung sigana. Tah ku kitu na. Nya teras we sim kuring teh ka dieu heula. Siang ngawartosan kanu nuju area di dieu. Kumargi bilih wae eta jalmi teh bade teras ngajorag ka lembur urang Abah. Tah kitu panginten. Ceuk Kisahdi bari mencrong ka Basoma. Atuh kabeh anu keur area di dinya mending ngarasa reuas. Barang ngadenge beja ti Kisahdi kitu teh. Tutan teh kitu Kisahdi.
Ya syukur we kisah diburu-buru ngabejaan ka dieu. Jadi kabeh anu araya di dieu saeutik gedena geus nyaraho yen aya jalma ti piluaran anu keur araya di saluhureun pasir. Tah ayeuna rek kumaha lamun geus kieu Pak RT? Pon kitu deui tua kampung. Taros bahso mah ka Pak RT jeung tua kampung anu keur sarila di sagigireun anjeunna. Nya ayeuna mah urang kudu taratantatan we ti ayeuna. Bisi nya eta jalma anu keur area di saluhureun pasir teh masih batur-baturna keneh jalma anu tiluan tadi anu geus dipasrahkeun ku urang kanu wajib. Ngan tangtuna oge maranehna moal wani si Ari rek ngayakeun tindakan ayeuna mah. Sabab kapanan masih barang keneh ieu teh. Pastina oge kana peutingna maranehna bakal ngayakeun tindakan teh. Tah ayeuna mah ulah waka digarewahkeun. Keun antep we heula sabab can pugu deui. Nah bisi rek ka urang atawa lain mah. Tah ayeuna kieu. Wayahna di tiap sisi lemur anu sakirana bisa diarasupan ku jalma kudu dijaragaan ku urang. Atong ke lamun aya panyerangan ti pihak musuh ka jero lemur kade urang jeung anu sejenna kudu sabeungkeutan jeung kudu bisa silih bejaan lamun aya dina nanaonna ye. Tah kitu we meureun hari cekuring mah. Ceuk Pak RT nyarita kanu ada di dinya. Kira-kirana rek wayah kumaha urang sakabeh pikeun ngajagaan sisi lemur teh Pak RT? Ceuk si Ubed nanya ka Pak RT. Kira wancing sareupna we urang sakabeh kaluar ti imah keur ngajagaan lemur teh. Ngan kade mun bisa mah ulah rek kanyawan ku musuh. Kajen nyarumput di numbuni. Jadi me urang bisa nyerang ka musuh. Kada we pakarang ulah poho keur sakalieun jaga-jaga wae mah. Tah kitu meureun jeung Ubed oge nu sejenna. Tema Pak RT. Ayeuna kuring bade amit heula bah. Keun keongi pangitan ka dieu. Mang Alwi oge nu sejenna. Kuring mah jeung tua kampung rek aramit heula teh. Ceuk RT bari jeung cengkat tina dieukna. Atuh mangga cenah. Temal anu araya di dinya. Geus kitu mah RT jeung tua kampung sing ngaleos rek ngadon baralik heula ka imahna. Kaayaan harita di lemur Cikancung panon poe geus mimiti asup kana satukangeun tongong gunung. Diganti ku cahya layung anu sumebarah ti tebeh kulon. Rupa langit nu tadina biru teh ayeuna mah jadi beureum semuka koneng-konengan. Mapaesan endahna langit anu aya di eta lemur. Angin leutik ngahiliwir nebak kana tatangkalan. Sing saleor dina saluhureun pucuk-pucuk tangkal. Daunna sing garupai sing arulang. Siga nu keur mileuleyankeun kana mangsa beurang. Anu sakedeung deui rek diganti ku wanci peuting. Sora turaes geus mimiti di sarada. Sakapeung sok rajeun kadenge sora buuk jeung sit uncuy anu ngelak dina saluhureun tatangkalan. Tara-tara ti sasarina awas nu geus nyaho yen dina peuting harita rek aya kajadian di eta lemur. Teu lila reup kaayaan nu tadina caang teh jadi poek ayeuna mah. Tayohna wae mangsa beurang geus kasilih ku wanci peuting. Jalma-jalma anu area di lemur Cikancung kabeh ge katanya geus ngarampih ka imahna sewang-sewangan. Sabab wanci jam sakituan mah jalma teh keur meunjeunah rasup deui ka imahna. Sanggeus dimangsa beurang migawe naon rupa pagawean anu geus jadi pacabakan maranehna. Kaayaan di jero lemur ceuk anu salewat mah katanyona teh sepi cenah. Padahal mah Pak RT
jeung warga anu sejena geus araya di tiap sisi lemur keur sing saling karawa dina satukangeun tangkal kai anu araya di dinya. Kocapkeun ayeuna Martani jeung pada baturna baraya anu keur araya keneh di salureun pasir. Barang kaayaan geus poek jeung katenyo yen di jero lemur teh geus sepi, pok teu lila kadenge suara Martani anu nyarita ka si Jalil. Jalil, tanya kumana euy? Di jero lemur geus sepi mah. Ayo, urang jalankeun pagawean urang teh. Ceuk Martani bari ngareret ka si Jalil. Ayolah Den. Urang turun wae mah, ka handap. Tema si Jalil. Geus kitu, bering Martani jeung pada baladna tarurun di pasir muru ka jero lemur. Bari jeung sing salingker kana satukangeun tangkal. Pangrasa maranehna mah aman we nu ngarawaskeun. Padahal Pak RT, Mang Alwi, si Ubed jeung pada warga lemur anu sejena kita tadi keneh oge geus ngarawaskeun ka Martani jeung pada baladna teh. Kade barudak jam anu ti luhureun pasir geus turun ka lemur ieu. Sing hati-hatinya. Ceuk Pak RT anu nyarita ka batur-baturna. Barang Martani jeung anu sejena rek arasup ka jero lemur. Jeleng, jeleng tina satukangeun tangkal jeung hareupeun maranehna. Anu singkara jeleng ngahalangan jajalaneun. Bajeng ningkar ka Martani pon kitu deui pada baturna. Rangkog Martani jeung anu liana sing rarengkog. Tuluyurut ret ka kenca ka katuhu. Martani ngarenyag sabab manehna jeung anu sejena tinggal ditingkar ku urang lemur. Bari geus samapta ku pakarangna sewang-sewangan. Aya mawa halu eta urang lemur teh. Nu mawa pacul wae oge aya atuh sikeun rek ngacul ka sawah. Aya oge nu mawa arit. Geus puguh deui anu ngajaring-jing bedog mah. Teu lila kadenge suara Pak RT anu nyarita ka Martani jeung pada baturna. Rek kamarana anjeun teh. Beuting-beuting ulamprang di lemur batur. Kawas beurang wae atuh. Ceuk Pak RT nanya ka Martani jeung pada baturna. Teu lila pok kadenge Martani nemalan. Dewek teu boga urusan jeung aranjeun sakabeh mah. Dewek datang ka dieu. Rek nyokot ti batur dewek ye anu geus jadi tawanan jalma anu duaan. Jeung dewek datang ka dieu rek nyangkalak. Jalma anu geus kumaha wani tarung jeung batur dewek. Tah kitu. Sok ayeuna mah pasrahkeun deui batur dewek jeung serahkeun jalma anu duaan ka dewek. Lamun anu duaan ayeuna keur aya di dieu. Sok ka dieu, maju ka hareup. Ceuk Martani bangun anu teuneng ludeung ngomongna teh. Atuh srog Mang Alwi jeung si Ubed maraju ka hareup. Dewek ye nu keur ditetengan ku si laing mah. Sok rek kumaha si ayeuna? Ceuk Mang Alwi bari ngabedega melak cangkeng. Jadi sia jalma teh nya anu geus kumaha wani ngunghak campelak ka dewek. Mana serahkeun deui ka dewek. Batur dewek anu tiluan lamun nya masih duaan hayang keneh salamet sia. Temal Martani. Eueuh batur si laing mah. Keur ngaringkuk sia tuh di jero obag ayeuna oge. Di baturan ku leungit. Ceuk Mang Alwi. Kurang ajar. Teteh lah hayang modarana kitu mah sia teh. Dak ringgus we. Ceuk Martani mere parentah ka batur-baturna. Atuh jeleng, jeleng. Balada Martani laluncatan ka hareup. Rek ringkus kana duaan. Pak RT jeung pada baturna teu cicingeun. Tuluy maranehna oge narajang ka batur-baturna Martani. Atuh geus teu bisa disingkahan deui. Antukna mah dua pasukan diadu. Suara bedog menitong terang pating pelentrang diaradu. Matak linung anu ngadenge.
ucapkeun ayeuna Martani anu keur adu hareupan jeung Mang Alwi. Jeleng Martani katanya loncat narajang ka Mang Alwi ku pereup katuhuna anu puleud dipake ngahanca kana sirah kencana Mang Alwi. Lep Mang Alwi ngelokeun sirahna bari ngasupkeun siku katuhuna kana kekemplong katuhuna Martani. Yuk cebrot dalik deug. Awak Martani ngadalik deug ka tukang. Teu lila reg manehna ngaraneg. Tuluy narik napas jerona. Ayo maju deui sia. Kira aku korek sakitu seribu euy. Ceuk Mang Alwi ngapanas ka Martani. Kurang ajar. Ulah wakangeuna seuris ya. Rasakeun ye. Jeleng Martani luncat ka luhur. Bari nyepakeun dampal suku katuhuna kana puhu ceulik kencana Mang Alwi. Mang Alwi hari tarikat manehna nglokeun deui sirahna ka handap. Leplos kana rajang musuh ngeplos deui wae. Geus kitu Mang Alwi luncat narajang ka Martani. Ku pereup katuhuna nu rek dipake mepeg kana beuheungna Martani. Martani rikat nglobkeun sirahna ka tukang. Dibarengan ku najongkeun dampal suku katuhuna kana dadana Mang Alwi anu keur nyeruntul ka hareup. Hiu cebrot. Dada Mang Alwi kahanca pisan ku dampal suku katuhuna Martani. Jengkang. Awakna Mang Alwi ngajengkang ka tukang. Blak nangkarak kana lemah. Krajat Mang Alwi hudang deui. Cakakak Martani kadenge seuri. Hahaha. Ayo sia. Serang deui dewek. Ceuk Martani. Ayo sia. Nah, can kudu naon dewek ge. Tema Mang Alwi bajeng mencrong ka Martani. Jeleng Martani luncat deui narajang ka Mang Alwi ku dampal sukuna anu dicecekeun ka hareup. Ari nu diarah dadana Mang Alwi. Mang Alwi rikat ngakilekeun dadana ka kenca. Bajeng ngetik dampal suku katuhuna Martani anu keur nyuruh ka hareup. Yeuh keduk selontot Martani tujong colong ka hareup. Barang Martani keur nyolontot ka hareup. Ku Mang Alwi disusul tepus ku ngetikeun dampal leungeun katuhuna kana punukna Martani anu keur ngajong colong ka hareup. Yeuh cebrot selontot bro. Martani dikusruk kana taneuh. Korjat Martani udang deui. Ajeng muringis kituna teh. Sabab punukna karasa seueuh diketig ku Mang Alwi. Mang, tong dibere ampun. Modarahan we tuluy jalma kitu mah. Ceuk si Ubed anu kaparangan ngaredet ka Mang Alwi. Keun antep pula Ubed. Hayang nyaho nepi ka mana pangatina euy. Ceuk Mang Alwi. Atuh puguh we Martani mending ngaheab panas hatena. Karang ngadenge omongan serba kitu tina doaan teh. Jadah sia. Ngaremehkeun ka dewek. Awas, rasakeun saya. Ceuk Martani bari jeung luncat deui ka hareup. Bari ngayunkeun dampal leungeun katuhuna. Nu diarah careham kencana Mang Alwi. Ku Mang Alwi ditakis ku leungeun kencana. Ari pereup katuhuna diasupkeun kana gadona Martani anu keur ngalayang ka hareup nampu pisan hareupeun banget Mang Alwi. Hiu keduk cebrot. Gado Martani kahanca deui ku pereup katuhuna Mang Alwi. Dang heuk Martani ngadang heuk ka tukang. Bari ngajarik ceuk sukuna. Mang Alwi teu diantep tuluy disusul tepus. Kuna jongkeun dampal suku katuhuna kana dadana Martani anu keur ngajarik jeung ka tukang. Kalayang awak Mang Alwi luncat bari ngalayang awakna di luhur. Ari dampal suku katuhuna dicecekeun kana dadana Martani. Yeuh cebrot jengkang. Awak Martani ngajengkang sababaraha meter ka tukang. Kalayang. Blak awakna Martani nangkarak niban kana lemah. Martani katanya muringis barejeng nyepengan dadana nu karasa nyeri jeung eungap.
Ayo sia udang deui. Dewek masih diberikan kesempatan sia si lain. Dewek mah moal mateni jalma nu geus teu walak aya. Beda jeung sia-sia. Teu walak aya gede gabras we sia mah. Ayo udang. Ceuk Bang Awi. Barea Sunda mung sakiheula hanca garapan dongeng ti Emang dina jajar cariyos. Tetepong demit bagian anu ka-10. Mangahaturkeun nuhun kana sagala rupi perhatosan ti Barea Sunda anu parantos padarangukeun ieu pedaran dongeng atau manglungkeun ngapunten beulih wae seueur kakirangan dina midanggeunana. Insyaallah dina jajar cariyos tetepong demit ieu anu bagian ka-11na kumbang sejadi teraskeun deui dina dinten anu salajengna. Mangahaturkeun nuhun, Mang Saja pamit, wilujeng kantun. Permil.